Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya sareng sim kuring mang nanang beo hayu ah. Urang ngadongeng ni urang neraseun hanca anu katunda. Krung ah. Eta dua jalma jahat teh nu nalah si Romed jeung si Otang. Duana sajajalan teh ngobrol we. Memehna pi ka pasar. Kada Kang, ieu hayam teh ulah dijual di murah ya Kang. Kudu dijual ku harga nu mahal lah. Sabah hayam teh halus si kuring mah. Nya. Tapi sia mah belegu geuy. Kalah karek dijual ka pasar. Tang tu euy, lamun dijual ka pasar mah. Tang tu bakal murah. Beda deui lamun dijual ka tukang ka jaman tukang adu hayam euy. Atawa nu sok resep miar hayam adu. Bener oge nya alah. Bener. Tapi orang kalah kakak dia ke pasar, aduh, kumaha tuh? Anya Kang. Tapi teu naon euy. Sukses ajan urang ye ke pasar. Tapi urang ulah nepikeun ka tamu laku euy. Nya bener oge Kang lah, ulah tamu laku, geus we atulah. Mun urang geus nepi ka pasar mah urang jalankeun usaha urang we lah. Sugan we hasil Kang. Bener oge euy, bener. Teu sia teh encer euy, hayu ah nya. Bener pisan. Geus nepi ka pasar mah urang ngalakukeun usaha pagawean urang. Atuh ari geus kitu mah kuadana teh neruskeun di lalampahna kebat we rek murukah salah sahiji pasar. Ya atuh ari dikeureueuh mah akhirna mah terapi bae. Basa tepi di lawang pasar katingali loba jalma balawiri nu dagang pabaur jeung anu meuli. Sup luarna teh ka jero pasar. Eta si Romed teh bari ngelek hayam. Nu di pasar teh yeuh curiga yen eta dua jalma teh marupakeun jalma jahat. Srog atuh asup. Barang tepi ketingali saurang awewe anu keur lempang. Papakeana teh ginding, perhiasan oge reunjeum. Atuh si Romed teh manehna teh curinga. Gancang mere parentah ka baturna ku isyarat. Aya lauk euy, aya lauk. Gancang geura tewa ku sia. Si Otam atuh manehna surti, langsung bae manehna teh nurutkeun kana parentah si Romed. Ngadeuketan eta awewe anu teu sadar. Lempang we jongjon pabaur jeung anu sejen keur mahkayaan teh pajajal kuno lempang. Atungan sakilat rajut anu eusina duit teh anu dibawa ku eta awewe beurang dicokot ku si Otam. Geus bebenangan mah si Otam guragi rumer isyarat ka baturna ku cara ngiceupan. Tu si Romed ge manehna ngarti sagancangna ninggalkeun eta pasar. Atuh anu dicokot eta rajutna teu ieu sadar eta awewe teh. Disangkana mah aya we dina jero kantong. Sok padahal mah geus mindah leungeun kana leungeunna si Otam. Luarna kiwari mah kebat ngajauhan eta pasar. Sabada rada jauh pok si Romed teh tumanya. Kumaha euy? Nah hasil sia teh. Nyepu we Kang. Aduh, malah ye rajut teh berat Kang lah. Tetela eusina teh duit anu cukup gede Kang. Teh meureunnan eta awewe teh jalma beunghar Kang euy. Nya halus atuh euy syukur ai kitu mah. Tetela usaha urang teh geus ngahasilkeun. Usaha urang anu niat rek ngajual ieu hayam ka pasar teh. Akhirna mah tetamu laku euy. Tah, bener Kang. Tapi ayeuna urang teh rek ka mana yeuh? Nah rek balik wae ka padubukan urang atawa urang rek ngajual ieu hayam teh? Nengan jalma nu butuheun Kang. Urang ayeuna mah ulah waka balik euy. Kapan urang geus boga duit, geus we ayeuna mah urang suka-suka heula euy. Urang curak-curak, geus lila urang teh tara ka tempat hiburan euy.
Tah, hade lah Kang. Kuring masa 7 pisan. Kuring geus rilat lah tala hiburan Kang. Hayu lah. Si Otamnya tujuan karena pengajakna si Rome. Atuh geus kitu mah duana teh ngajug-jug ka hiji tempat hiburan. Reka don minum-minum we cenah. Oke, biasana manehna masuk judi. Barang anjog ke tempat hiburan. Kebeneran di tukang ngeneta tempat teh anu keur ngarumpul. Sabubuhana jalma. Bari kade ngeting gorowok kawas anu keur ngalalajoanan jeung ngabobatohanan. Bener we, eta tempat teh anu keur ngadu hayam. Bari jeung tumpangan. Atuh eta si Romede jeung si Otam teh manehna teh jadi katarik perhatian. Hihihi. Aya naon euy itu? Anu keur ngariung. Kawas anu keur di lalajoanan euy. Anya Kang nya keur nahaonnya. Tapi kawas mah corokan kitu mah kawas keur ngadukeun hayam jigana Kang. Nya jigana mah keur tumpangan ngadu hayam Hihi. Nya euy. Asa ku kebenaran. Hayu urang lalajo euy, urang sampeurkeun. Ceuk si Romed ngajakan ka si Otam. Pikeun maranehana mah. Nya cenah asa ku kebenaran pisan. Teh lalajo we heula. Jeung deui cenah rek miluan we. Kana acara eta ngadu hayam. Sugan we atuh si Lempay teh cenah meunang. Jeung deui hayang nyaho. Nah eta si Lempay teh hayam alus atawa goreng. Sugan we atuh cenah lamun eta si Lempay teh memang hayam alus kalawan menangan bae, tangtu bae hargana teh bakal jadi mahal. Hihi, bener euy, bener. Saku kebenaran, tuh. Keur tumpangan adu hayam eta mah euy. Ayo urang adukeun we si Lempay teh si hayam teh urang miluan bae euy. Bener Kang, ayo lah. Nya hayang nyaho lah. Sugan we atuh hayam teh euy. Halus. Dalamun geus kanyahoan halus mah dia bakal saksian ku jalma loba. Tangtu we sugan we engke anu daekeun meuli mah Kang. Atuh ari geus kitu mah duana ngadeukeutan pakalangan. Maranehana teh ngadon rek lalajo we heula cenah. Katempo di pakalangan teh bener we. Dua hayam keur diadu. Malahan mah keur dariung kunu lalajo. Eta nu lalajo teh anu mangrupakeun anu boga hayam jeung deui anu keur tarumpangan. Sia euy, hayo euy. Serang jalu serang. Kudu meunang sia teh. Sabab sia teh loba nu nyekel euy. Banu masang ulah ngarakeun dewek sia. Hasok. Serang serang. Ceuk eta saurang lalaki. Meureun anu boga salah saha hiji eta hayam. Oge anu milu tumpangan. Gapruk ceprot. Katingali eta hayam teh silih pinti. Rada lila kituna teh. Malahan mah eta hayam teh geus boloboran ku getih. Tari balas silih binti jeung silih sii. Tapi can aya salah sahiji hayam anu katingali teterela jajaten. Ngan bae ku bekili mah hayam bangkok anu buluna beureum bodas teh. Tetel anu unggul. Nya eta bogana anu bieu ngabobatohanan. Menang euy. Nya cek dewek oge naon. Hayam nu dewek nu bakal unggul mah si gawok teh atuh euy. Oh jolah euy. Si gawok mah hebat euy. Menang euy unggul euy. Aing mah hanas we lah. Ngadukung si Kumpay lah. Tapi kalah kakeok. Bener jang lah. Ayo menjadi ya duit banyak atuh euy lah. Hanas we. Hanas didukung. Si Kumpay. Panya teh hayam anu sakitu gede nah hayam Bangkok. Tentu aya gede mah bakal kuat jeung alus. Tuh biye lah. Cuma aing ngedukung si Kumpay teh lah. Ceuk salah saurang nu lalajo manehna teh jeung nu ngilu tumbangan. Anu ngarasa kuciwa. Sabab si Kumpay anu didukungna teh tetelang geus eleh. Ku geus sila aya pok anu calengkeung cacarita deui.
Sok euy lah sadi lah anu wani tumpangan ngalawan si gawok euy. Ayeuna urang adukeun we lah. Dar lah. Urang tumpangan deui euy. Atuh ngadenge kitu mah si Romed anu keur nyaksian manehana nyampeurkeun bari ngelek si lempay. Hihi. Tah hayam dewek ieu anu bakal ngalawanan si garok mah euy. Sok lah. Hayam dewek teh wanieun atuh harita teh ngadenge aya jalma anu rek ngadukeun hayamna dan nu boga eta hayam teh atoheun. Oh sok lah ade rek miluan mah. Ha sok lah. Aya wani tumpangan mah sok ngadukeun jeung nu kuring euy. Dewek mah euy nyeka si garok si gawok teh euy. Yang ngaranna mah si gawok. Oh udah si gawok lah. Rek masangan si gawok lah. Rek sabaraha masangna euy lur. Cek eta salah saurang nu lalajo tumanya ka si Romed. Hihi, tah ieu duitna euy. Sok lah gerah adukeun. Moal sieun. Cek eta si Romed bari ngasongkeun duit. Atuh geus kitu mah. Nu lalajo jeung nu milu tumpangan teh sungsong. Kan bae lalobana mah ngajagokeun si gawok. Atuh geus kitu mandir wae eta hayam bogana si Romed teh diadukeun jeung si gawok. Dua hayam geus adu hareupan. Geus pada silih bintih silih si gapruk cebrot. Teteh kur sagaprakan si gawok teh geus kekeokan bari lumpat. Nyata eleh ku eta hayamna si Romed. Atuh si Romed bungaheun teteh lah hayam teh geuning hebat, alus pisan cenah. Ku sagaprakan musuhna teh geus lumpat kekeokan. Kawan tuh bungaheun sababana teh menang tumpangan. Lain ngan ukur diadukeun jeung si gawok. Tapi eta si Romed yang ngadukeun hayamna jeung hayam-hayam sejena. Tetep teteh lah eta hayam teh unggul. Malahan manepikeun ka geus eueuh deui anu kumaha wani ngalawan deui. Oge geus anu wani diajak tumpangan ku eta si Romed. Hihi. Sahade euy, sok maju ka hareup urang ngadukeun hayam jeung hayam dewek. Piraku di dieu eueuh anu marawah hayam di mah jeung eueuh anu baru kakawani. Tapi sararea oge eueuh anu nembalan. Eueuh saurang oge anu wani pikeun ngadukeun di hayamna. Kang geus eueuh nu wanieun Kang lah. Teteh lah hayam urang teh hebat alus. Ceuk eta si Otam. Bener euy caritan si lain Otam. Teteh geus eueuh anu wanieun deui pikeun ngalawanan ieu hayam urang. Nya Kang lah. Ayeuna mah kieu we Kang, meungpeung hayam urang teh geus puguh kanyahoan kasaksian ku nu lalajo. Oke ku nu tukang adu hayam urang teh eta memang hebat. Tawarkeun we sekalian Kang lah. Sugan we anu daekeun meuli mahal Kang. Hihi, bener oge euy, bener. Ayeuna urang tawarkeun bae. Sugan we di antara ieu nu lalajo kitu deui anu ngaradu hayam. Aya nu daekeun meuli ku harga nu mahal kana hayam urang euy. Hihi, bener oge bener. Ceuk eta si Romed nya tujuan kana usulan ti si Otam. Atuh ari geus kitu mah ditatawarkeun we eta hayam teh. Sugan we cenah aya nu daek meuli ku harga nu mahal. Tapi satu tasna ditatawarkeun sakitu. Tatawarkeun ka unggal jelema aya di eta patempatan. Teteh lah. Kabehana oge cocok ari kana hayamna mah. Ku menjuat hayang dibeli, komo nu sok ngadu hayam. Manehna mah lamun sik aya duitna mah tangtu we cenah sabaraha ge bakal diduitan. Tapi kaayaan maranehna teh da puguh geus beak duitna teh dipake tumpangan tadi atuh eueuh nu nyekel duit kur hanjelu we. Da lamun jajakan hargana ulah mahal teuing malah dibeli ku kuring mah. Ya ieu sisa duit mah aya ngan aduh ari sakitu mah tuh hargana teu sanggup lah. Hihi.
yang geus we atuh ari teh sanggup mah saku dewek oge ya hayam teh moal dimumurah euy sabab geus pada apa yen ieu hayam teh hayam juara euy sabot keur kitu celengkeung aya saurang lalaki anu nyampeurkeun anu cacarita ditujukeun ka eta si Rome. Kan ku kuring dibeli lah kuring sanggup pikeun mayarna ceuk eta lalaki. Eta lalaki teh anu nalah Sakim manehna teh menang pancen ti atasanana nyata Kiradi pikeun neangan hayam hayam adu sabab Kangjeng Adipati Suryalaga teh anu ngawasa di eta wewengkon manehna teh hayang ngukut hayam adu cenah. Ku kituna Sakim teh manehna boga pancen bae pikeun nyiar hayam kabeneran ngulampreng ka eta patempatan da manehna neangan teh ka tempat pakalangan adu hayam tangtu bae cenah ari di tempat kitu mah pasti bakal menang hayam anu alus. Atuh sabada ngadenge eta lalaki nu nalah Sakim tes manehna sanggup meuli hayam na si Rome. Eta si Rome teh manehna teh bungaheun kitu deui si Otam. Hihi ya mangga saha teh kisana teh sanggup meuli hayam kuring sok we asa wani hargana. Ngaran kuring Sakim. Keun eta ku kuring bakal dibeli. Masalah harga teh jadi soal. Nu penting cocok kana hayamna kuring. Tapi nilik teh ada ganjeng rupana mah. Kuring rasa cocok. Jeung tetela eta hayam teh alus. Hayam anu geus kasaksian ku kuring hayam teh meunang. Diadukeun jeung hayam-hayam sejen ya. Nya tang tuwe atuh hayam kuring mah alus. Hayam anu juara lain hayam sambarangan. Sok atuh gara duitan ku kuring ge bakal dipasrahkeun asal cocok hargana. Ku kuring bakal dibeli. Taya geura tarima duitna. Song atuh harita teh Sakim teh ngasongkeun duit dina lanjut. Teh lah duitna teh gede. Sakumaha pamentana eta si Rome. Ya nuhun atuh. Iya ku kuring diterima. Ayeuna mah ieu hayam geusah jadi milik Andika. Nya sami-sami. Aya hayam ku kuring bakal dibawa. Langsung wae dibawa balik teh. Atuh ari geus kitu mah. Geus beres ijab qabul. Sakim mah mulang wae deui ka kadipaten. Ari si Rome jeung si Otama ngadon curak-curak we suka-suka. Sabab geus menang duit anu gede teh karon cicing heula saheulaanan di tempat hiburan. Ayeuna urang caturkeun deui Sakim anu kebat lumampah muruka kadipaten rek muruka padomukana Kangjeng Adipati Suryalaga teh. Barang tepi langsung laporan we ka Kiradi salaku atasanana. Tah ieu kan hayam teh parantos kenging mangga we nyangakeun. Bok atuh Kiradi teh nembalan. Nya alus. Alus euy Sakim. Tetela pancen kumaha teh geus dijalankeun kalawan alus euy. Cika ningali cikan man hayamna. Taya mangga geura tinggal. Ari numutkeun jisim abdi mah ieu hayam teh sae. Malahan mah hayamna teh merupakan hayam adu anu unggul. Sok we tinggalan ku Kiradi lah. Atuh ari geus kitu mah Kiradi teh ngilikan hayam teh lah bener. Hayam teh alus jeung katinggalina mah mulus. Malahan malempay bulu napi ka rasepeun. Bok atuh Kiradi teh manehna teh cacarita deui. Euy, alus Sakim. Alus bener. Ieu hayam teh alus pisan. Kula ge buka kayakinan Kangjeng Adipati teh bakal cocok bakal kaanggo ku anjeunna euy. Nya mohon saya ari kitu mah. Mudah-mudahan we ieu hayam teh kaanggo supaya kuring teu capek pikeun nenengan deui. Atuh ari geus kitu mah Kiradi manehna teh rek ngadeuheus ka Kangjeng Adipati Suryalaga. Masrahkeun hayam nu geus hasil diteangan ku eta Sakim
barang tepi ka padumukanana eta Kangjeng Adipati puguh we bunga heunak eta Kangjeng Adipati Suryalaga teh cocok pisan kana hayamna. Ieu hayam teh alus kula cocok di mana menang ieu hayam teh. Bolo nanti awak namani hade kieu ye lempainya. Halus pisan euy. Ilaing neanganana. Punten nun. Ieu teh mohon ieu hayam teh kenging sakim. Larian anu ka mana ngan saur mah ieu hayam teh salianti merupakeun hayam anu sae. Ieu hayam teh hebat oge. Sabab merupakeun hayam adu anu unggul anu kenging dina acara ngadu hayam tak kitu. Nya syukur nya kapake ku kula geus we euy teudeun tuh ka itu tuh asupkeun kana kurungna euy nu geus meunang nyiapkeun keun kula engke bakal diurus. Nya mangga nuhun we pami kanggo mah ieu hayam teh disimpen wae atuh. Geus kitu mah eta hayam teh dituna kukira diasupkeun kana kurung anu geus meunang nyayogikeun. Kitu mitra kaum dangu nasibna si lempait nu satadina mah kapan mangrupakeun hayam bogana juragan soma. Dipimaksud ku juragan soma mah hayang diadukeun jeung si jelu. Tapi orok kaya niatna teh teu bisa laksana sabab di luar dugaan hayam teh kadon leungit. Jeung deui kapan leungitna teh dipaling ku si Romen jeung si Otam. Kiwari mah eta si lempay teh aya di padumukana jeung jadi milikna Adipati Suryalaga. Samalah hayam teh kiwari geus diberengaran ku eta Kangjeng Adipati teh. Nu tadina si lempay sawaktu dipimilik ku Gansoma kiwari mah jadi si Jalaprang. Eta hayam teh kawas anu betaheun cicing di piara ku Kangjeng Adipati teh. Keun ngeunaan eta si lempay anu kiwari geus jadi si Jalaprang. Ayeuna mah urang nyaritakeun deui si Jelug jeung si Tarman. Harita teh keur gunem catur we. Si Tarman teh jeung Mirum Sia nu jadi bahan obrolan tayalian ti si Jelug. Lain ujangnya teteh si Jelug teh hebat. Anya baki lila teh baki kasohor badan ujang. Ya anya atuh bi baki kasohor atuh kapan? Kapan geus unggul wae can aya nu ngelehkeun atuh. Ya mudah-mudahan we ujangnya. Ayana si Jelug di dieu kitu nya. Ibi jadi ka bawa terkena kitu ku si Jelug. Ya tangtu atuh bi bakal loba jalma anu panasaran atuh hayang nempo si Jelug kan iya atuh. Ukituna walung ibi ge tangtu bakal datangan ku jelema atuh. Hanya ujang bener pisan. Kayak mah ujang sekali kalima eta si Jelug teh kurungan we hareupeun warungnya ngada kasaksian kuno lempang kitu. Ngada sakalian we atuh ari nu lanjut si Jelug teh bari dalahare warung ibi. Ya gampang atuh bi masalah kitu mah kan kukud kuringnya pasti wae bakal disimpen atuh. Ya tangtu bakal jalma anu panasaran atuh hayang nempo si Jelug. Hayam hebat, hayam juara, hayam unggul atuh. Anya ujang kan kira-kira iraha teh acara ngadu hayam deui nya. Ya duka teuing atuh bi. Tapi sabadaya karicuhan atuh dilakukeun ku si Sinyoh Peheren. Ibanawa teh can ngayakeun deui acara ngadu hayam atuh. Jeung teuing kapan ayeuna teh cenah keur naluntik ngeunaan paehna si Peheren tah. Nu can kanyahoan ku saha-sahana atuh. Anya aneh atunya tingku saha eta nu mayahan si Tuan Peheren teh nya ujang. Tah eta tuh jalma bule teh tah kurang ajar. Beut ngayakeun kekacauan segala rupa. Jeung deui rek kawasun rek mayahan si Jelug. Bener atuh bi, bener. Malahan masih Jelug teh
ditembak atuh ku eta si bule edan. Hanya ujang, tapi anehnya si jeluk teh geuningan teu paeh. Dasar kudu panjang umur ujang. Atuh bi si jeluk mah salamet atuh. Tapi eta anehnya keuna kitu kan awak si jeluk ujang. Lamun cek bakna saibi mah kangaranan hayam gitu ditembak ku pelor. Tangtu be bakal paeh ujang. Anya meureun teu keuna bi teu keuna. Anya meureun teu keunanya. Yang dia tapi aneh bi teh. Nah eta hayam teh kawas anu nya ngundang-undang si tuan bule tah. Sieun geuning ku si jeluk teh. Si bule na we borangan bi meureun. Jeung boga dosa atuh manehna teh. Kapan ngerek kemayahan si jeluk atuh. Kapan si jeluk mah kitu galak bi. Tong boro ka hayam deui. Dalah ka jalma oge sok kitu atuh. Tapi na ka jalma anu jahat anu sok ngaganggu ka manehanana atuh. Oh kitu ujangnya. Alang hebatnya si jeluk teh. Tapi dari ka ibi mah bager geuning si jeluk teh. Malahan ku ibi sok diusapan huluna. Sok cicing we mani beureuh-beunta ujang. Anya bi da bager atuh. Ai kanunya mah. Tong boroning atuh. Jalema satoge ari depikanya mah tangtu bakanya deui. Sabalikna lamun diganggu tangtu bakal ngalawan atuh ngabela diri bi. Nya ujang kitu pisannya. Nya bener kitu. Mudah-mudahan we atuh kibanawa teh gancang deui ngayakeun deui acara ujang. Ieu mah geus sabar, hayang nyaksian deui kumaha eta si jeluk. Tangtu we kiwari mah bakal loba jalma teh anu datang ka lemur ieu. Nya nu penasaran baruga hayam adu kitu nu aralus. Tang tu bakal hayang diadukeun jeung si jaluk. Nya atuh muhun bi. Leres pisan tak kitu. Tangtu bae bakal loba jalma anu penasaran baruga hayam adu mah. Hayang diadukeun jeung si jeluk atuh. Nya ujang mudah-mudahan we si jeluk teh ulah elehnya bakal menang terus gitu. Anya tuh bi. Kuring mah boga kayakinan si jeluk teh moal aya nu ngelehkeun atuh. Halus ujang. Ngade sing bisa ngurusna ujang. Jeung kahade bisi aya anu maok. Sabab kangaranan hayam alus nu geus kasohor bisi we jalma jahat anu hayang anya mibanda eta si jeluk. Anya bi. Kuring kudu waspada atuh. Bisi jeluk teh aya anu maok atuh ceuk eta si Tarman. Manehna oge waspada. Inggih cenah ya jalma jahat anu mika hayang ka eta si jeluk. Bener we kejauh tina panyangkana si Tarman jeung biru musia. Sabab harita teh di sisi lembur kawan tu kayaan teh geus peuting. Aya 3 urang jalma anu keur lumampah. Teh 3 urang jalma teh jalamana jarangkung gede. Ngan bae umurna mah beda-beda. Marake pabakean sarua hideung. Eta 3 urang jalma teh kawas anu boga niat jahat ka lembur Cihonje. Mitra waktosna parantos teu nyekapan. Cag heula urang tunda jajar cata si jeluk hayam ibnu ti ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Tong hilap, di like, di komen. Oge di tombol loncengna, di subscribe mitra di subscribe. Mang nganuhunkeun pisan kanu parantos nyukreb nya. Margi kanggo kamajengan channel Emang supados Emang tetap eksis nya mitra. Dina ngadongengkeun karya-karya Mang Nyalira. Atuh etang-etang ngahibur wae mitra ieu mah ngamumule seni Sunda. Atuh Mang nganuhunkeun tina sadaya perhatosana hapunten tina sagala kakiranganna. Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.